pangliwatkeun atuh ku abdi. Entong aya beas di mana di leuweung kieu? Kayaknya we kalana sugan aya jelema anu kagungan beas. Entong teu hararayang da wala. Parantos sabaraha lami teu damang teh. Nah, da Arjuna mah minggu tukang ka dieu. Henteu sareng pun bapak. Teu nempo da wala. Malahan Arjuna mah ngajak ka Ancol. Cenah mah ubar refreshing. Da kaayaan awak ieu da wala. Sakali deui hampuran da wala. Sami-sami sepuh dihapunten ku abdi nyaah teuing. Da wala Naon? nyingka aya gempa bumi da wala. Abdi ti gebrus. Aing oge bener reuas euy duh. Keur ngalamun aing. Mikiran bapak kemana ya bapak aing? Malati di sisi cai campaka sareng dahlia babakti ka kaum dangu nyangakeun seni suara. Malati di sisi cai di sameran kubang bara seni kabudayaan asli pusaka warisan Sunda. Tentram salabati ati ada di boga kaya tinang pasti kumaula kana kadar boga rasa jeung rumasa boga rasa nampi kana takdir diri urang Nur Agung Kuningan teguh patuh kanu teu boga pikir linglung sumerah kamu kawasan Sakedahna kitu cu. nanging talak kumaha upami kenging Anak mati tu cu. membadaran subaha sifat mah Ulah. nusa ilah hargungan sok kenging musibah sasa mengpanedak kanu mulia dipasihang sadara diri patokan sariming Gusti mung panedak kamu moya dipasihang sadar diri
tapi urang ulah aral hirup masing loba akal pilari rezeki nu halal ayeuna keur moneter kahade ulah kateter paci sidi ulah rek loba ngagoler pek usaha ngidul ngaler belian harga naraek jang Berlin beheung ge asa kacekek anggur sing loba kadaek matak naon dagang baso nenen surat tina pilikeun bae katara oge mangayek dageus kurat dageus milik